Ciri-ciri jalma anu sieun ka Allah dina babu maja api khobillahi ta'ala dina tanbihul gofilin didawukeun kieu qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala min alamatu khaufillahi ta'ala yata'ayyanu fi sab'ati asya'a bisa kaciri bisa dohir ayeuna ciri-ciri jalma anu sieun ka Allah teh dina 7 perkara. Tingali dina diri urang aya teu ieu, lamun aya ieu berarti urang teh termasuk jalma nu sieun ka Allah. Mana bae cenah awwaluha yatabayyanu fi lisanihi. Pertela sieun ka Allah madina lisanana oge payam tani'u lisanahu minal kidbi, lisana moal dipake ngabohong, wal gibati moal dipake ngupat, lain ngupat tahu, moal daek ngobrolkeun batur, eta ciri sieun ka Allah. Wa kalamil fuduli tara loba ngobrolna tara leulewiheun, anu teu penting mah tara diobrolkeun. Kitu tah eung. Aya teu dina diri urang. Lamun aya dina diri urang berarti urang termasuk jalma nu sieun ka Allah. Wa yaj'alu lisanahu masgulan bi dzikrillahi ta'ala. Lisana teh selalu disibukkeun ku dzikir ka Allah. Boro-boro ngobrolkeun batur ayeuna. Anu leuwih utama mah terus we dzikir ka Allah. Wa tilawatil Qur'an, sok daek maca Qur'an teh. Wa mudzakkaratil ilmi, sok daek mudzakarah kana ilmi teh. Mutolaah. Tuluy we ayeuna kurang teh ngaderes kitunya euy. Lisana teh sibuk we kanu sakira-kira bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah. Eta jalma sieun ka Allah. Nu kitu euy, kade kudu aya di diri urang tah. Itu minimal urang. Ulah mending kena ulang ngucap daripada kudu bohong, komo kudu ngobrolkeun batur. Wasani nu kaduana aya khofa fi amri batnihi, si jalma teh sok sieun dina urusan beuteungna. Beuteung euy apa beuteung? Pedut euy. Sok sieun dina urusan beuteungna teh pala yudkhilu batnahu illa thayyiban halalan. Gede rasa sieun teh manu di dahar teh bisi nu haram. Mata ku gedena ayana rasa sieun bisi teh mah ieu haram, anu asup kana beuteung. Dari beuteung mah selektif, ngadahar nu haram pasti laku lampah bakal haram, ngadahar nu halal pasti laku lampah bakal halal. Kumaha bae sapertikeun nyiruan jeung laleur gitu nya. Entrep dinu alus ngahasilkeun nu alus, entrep dinu goreng ngahasilkeun age goreng. Tah matak engke ngadaharna teh bakal anu halalan thayyiban gitu. Wa yakula minal halal miqdaru hajati, bari dina nalika ngadahar nu halal oge moal leulewiheun we. Kena halal ngadahar seblak 2 baskom gitu we. Kan nya ge halal kalau jadi riweuh ge kaditun jadi haram kamerkaan mah kitu. Wasalisu ayyakhofa fi amri basorihi, ngaraksa tina ayeuna panonna palayang duru ilal haram, eta panon moal ditempokeun kanu haram kitu euy. Wala ila dunya bi aini rogbah, bari eta panon moal ditinggalikeun kana urusan dunia ku paningal resep. Wa inna ma yakunun nadruhu ala wajil ibroh, balik da eta panon teh ditinggalikeun kana dunia kana harta banda ku ayeuna pepeling, paningal pepeling gitu, lain ku pedah resep. Jadi moal aya terobsesi hayang memiliki karena urusan dunia, engke kaduna boga keyakinan da mun ku Allah geus dibikeun mah moal ka mana ieu, mun geus milik mah moal ka mana-mana ieu, engke teh kitu. Santuy we hirupna teh. Allahu Akbar. Bari ngopi kitu teh, aduh ya Allah, kade paningal dijaga ku urang teh. Tah eta salah sawiosna ke urang tulikeun ka opatna deui. Mudah-mudahan we urang diberi hidayah taufik bisa ngamalkeun ieu.